Ayeuna aya Abah ngulilingan di luarun Masjid Al Jabar bade ningal-ningal pemandangan anu ararendah mata kantung tingalieun. Tinggalan ku wargi-wargi tuh tingali pilarna ge anu ngacegir ka luhur. Tah ieu di hanapeunana masjid teh aya kolam, aya tambak tinggalan. Waduh meni mangpra caina oge matak katinggal ti katebihan mah Masjid Agung teh jelas siga Masjid Apung we. Ngan ieu ayeuna kebanggaan Jawa Barat teh bener-bener pengelolana oge. Pengurusna ge dilestarikeun. Tinggalan wargi-wargi ku dulur-dulur mah bohong Abah mah tingali anu sebut tamak teh ieu tah tingali. Empang teh ieu tah ngan ieu mah empangna teu dilestarikeun di taneman lauk ikan ieu mah supaya hiasan wungkul saya katingali ku wargi-wargi ku dulur-dulur katinggalina teh Masjid Apung cenah ieu teh. Padahal sanes Masjid Apung, Masjid Al Jabar, Masjid Kebanggaan Jawa Barat. Nu ti suklakna, nu ti siklukna, anu caket ka dieu mah taraweh ngalaksanakeun ibadah salat taraweh berjamaah. Tingali masjidna ge meni mewah, megah da. Mun nu kakara mah ka dieu aduh sugan teh teu kieu sia Masjid Al Jabar teh. Matak ka wargi-wargi oge hayang terang sok sakali-kali atuh mumpung masih kena aya dina sasi saum sok urang berjamaah salat taraweh, urang berjamaah salat fardu udah berjamaah teh wajib tah siksa jamaah anu berjamaah teras-terasan bakal menang pahala. Ayo berjamaah mah teu wajib teuing ngan padahal ganjaran 27 ganjaran nu berjamaah. Mun salat sorangan mah hiji ge lamun bener maca Fatihahna bari jeung malaweung tapi ari kitu mah kabebenyokeun ku imam. Urang teh tiasa ngaranyepan Bismillahirrohmanirrohim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah ceuk tina hate teh sadaya puji kagungan Allah anu ngurus sadaya alam. Tinggal katingali pisan ku Abah nyarios ka Manakarep teh mudah-mudahan we sing aya anina panampian Gusti nu kagungan adu sadaya kanaos Abah nyarios bisi aya kata-kata Abah anu teu merenah anu nyinggung kana perasaan ibu, bapak, perasaan pemuda. Hapunten kasuhun jemar hampur sabab senjata nu paling ampuh di alam dunya mah saling pangampura jeung kepada jalmi. Matak Abah teh lamun lebaran cenah musafahah muwajahah cenah. Salaman minal aidin wal faizin. Ayeuna mah can waktosna tapi tiap-tiap berjamaah oge lamun atosan teh sok musafahah muwajahah ningan. Sok musafahah muwajahah. Kukulilingan sasalaman sok sangaranan sok musafahah sing saja manu sering musafahah muwajahah mah sok dipanjangkeun usana teu dihesekeun ngarizkina barangkalina saroleh ibadah singgara ratol amin ya Allah ya Allah. Mudah-mudahan ka wargi-wargi ka dulur-dulur di sasi Ramadan ieu teh sing tiasa ngalaksakeun ibadah saum sabulan sameng mudah-mudahan aya dina panampian Gusti nu kagungan saya mage woh sunatna, woh sedekahna, woh tahajudna, woh duhana, woh salat hajatna, salat tobatna pasti bakal disajajarkeun jarang ganjaran fardu. Ganjaran fardu tah matah urang sok sing soson di dintenan anu kasalapan enyi sing ditamatkeun nepi ka tutupna sabulan camprang ibadah saum teh. Hargi ibadah sasi saum mah bakal dilipat gandakeun ganjaranna oge. Hartosna cenah siksa kubur ge didirenkeun upami sasi saum mah. Mata ka wargi-wargi ku barokah-barokahna ku mulia-muliana bulan Ramadan mah siksa kubur oge direnkeun. Abah moal panjang anu dipedar, moal panjang anu dicarioskeun, Abah kukulilingan, Abah hayang foto-foto, Abah mari mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.